Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, nami abdi Syan Akbar ti 10 MIPA 3. Bade ngadongeng kancil jeung buaya. Dina hiji waktu si kancil bade nganjang ka ninina anu calikna rada tebih di tempat si kancil calik sareng ibu ramana. Si kancil ngijik kasumanget bade nganjang ka ninina anu bageur sareng nikanya pisan ka si kancil teh. Kumargi tempat calik ninina si kancil teh tebih, si kancil dugi ka kedah mentas walungan anu ageung. Kaleresan jambatan anu aya dina walungan teh nuju reksak, janten henteu tiasa dianggo mentas. Si kancil bingung kumaha carana saperlos tiasa mentas. Teu lami ti dinya nuju ka ngahuleung si kancil kaget ningali aya buaya anu ngadak-adaknya keten si kancil. Tah, ieu mah hanakeun urang maneh kancil, saur buaya ka si kancil. Ke heula, ulah waka buru-buru, saur kancil nembangan ka si buaya. Naha, make ulah buru-buru, saur si buaya. Kieu, aduh, eta anjeun teh boga kulit nu alus kitunya, saur si kancil ka si buaya. Naon, maneh make muji-muji kitu ka kuring, saur si buaya ngapi-ngapi ngambek ka si kancil. Padahal mah si buaya teh atuh dipuji. Ke, naha geuning dulur maneh teh loba jeung alus deui kulitna. Cing aya sabaraha kabeh dulur maneh teh, saur si kancil ka si buaya. Teu nyaho kuring mah acan penang hitung, saur si buaya teh. Ulah kitu, ari ka dulur teh kudu diitung, anjeun kudu nyaho aya sabaraha dulur anjeun teh, saur si kancil ka si buaya. Naha, kumaha ngitungna, saur si buaya. Atuh eta mah gampil, sok geura anjeun jeung dulur-dulur anjeun ngajajar ti mimiti sisi walungan. Ieu nepi ka sisi aya nu dipentasna, engke ku kuring diitung, saur si kancil. Eta buaya teh nurut bae ka si kancil, si buaya sareng wargi-wargina nu aya ngajajar. Saparantosna buaya rapi ngajajar, teras si kancil nyarios, tah geus siap nya. Ayeuna kuring rek ngitung anjeun jeung dulur-dulur anjeun ku cara kuring tincakeun hiji-hiji nepi ka anggeusna, saur si kancil ka buaya. Si kancil ngetang buaya nu aya bari nincakan hiji-hiji buaya nu aya. Saparantosna si kancil ngetang buaya nu aya hiji-hiji, si kancil horeng parantos mentas eta walungan. Tuh geuning, dulur anjeun teh aya 100. Nuhun nya kuring geus dipentaskeun, saur si kancil bari enggal lumpat. Si buaya teh kalakah ngahuleung parantos dibobodok ku si kancil. Sakian dari dongeng ti abdi, hatur nuhun.